Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang baraya. Urang lajengkeun deui dongeng Mang Getar dina lalakon Tunggara nu mawa baca seri katilu. Mudah-mudahan atuh sing jadi panglipur kalbu anggo berah kana manah. Supados teh nyangkolong teuing kana waktos darah baraya. Si Kadrut jeung si Junet harita lumpatna beuti jauh. Sanggeus tetela domba teh geus teu mudah geui. Reg katuduanana areureun bari ngaleleong ka sisi jalan. Ge katudariu. Oh si Kadrun harita wiwitian nyarita. Lai oi. Kasebelan domba teh nya. Jeung aya domba sagala deui ah. Ya kan mari ke sebelah non hasil tadi nikmat sih kan. Dasar namun dibawa karungkun mana kan tuh. Wah mesti kabayang pangkalin gelis lain oi ungu kuring oge asal penasaran gitu. Geus bisa atuh awewe negeri. Oke mah hiji waktu urang datangan ka lembur euy. Hayu. Nah, kok pasinageun wadaekeun atuh. Anu tadi kurang geus diganggu. Cek si June. Oh, dinya. Kumaha tuh? Teuing atuh kuring ge. Cek si June. Ah, make we lah. Ona mah kudu meunang we urang euy. Cek si Kan. Aya, geus beurit. Duanana tungtungna ngaraleos deui. Wanci beuki burit teu karasa. Payung geus sibar di belah kulon cahayana kakoneng-konengan lir masirang leuwih. Bekilila krik sorajang krik patembar anjing soragaan mapaesan waktu napeuti angin ngahiliwir abong aya di pagunungan hawana ngecap menitiis sorabul di kajauhan kadenge meninggalak tangkal awi rarajeg nambahan hieumna mangsana peuti. Cak baraya alampahan si Junet jeung si Kadrun. Ayeuna urang caritakeun. Di imahna Kisuta aya nu keur ngariung. Di antarana ini inem Muneh jeung Romlah adenge Aki Suta harita nyarita lain Muneh Aki teh ngahaja ngagorohan hidup ayap nu kudu diomongkeun ka hidup teh cek Aki Suta. Nya atuh Abah tadi teh Romlah ka bumi ngapajarkeun kudu ka dieu aya naon atuh cek lain mah
sajon wae atuh. Cek Mainem. Nya Pak. Pupuh abdi teh. Nah itu atuh da loba urusin. Cek Une. Lain aya naon atuh sok atuh Abah. Ieu Une. Lain hampura nyi sacan. Geus waktuna ayeuna Allah nyaho. Saha anu teh sebenarnya. Tapi turunlah dengikeun geura. Kitu nate Aki Suta bari darak-dak nyaritakeun sakumaha lalakon baheula keur mangsana masti keneh balejag. Harita teh berusum gerombolan Pada teuing gentingna di kampung teh. Imah-imah didurukan. Ngakabarengkeun Aki Suta harita aya di lembut. Atuh keur taruh jeung gerombolan anu sakitu lobana. Aki Suta Harita dari saktu kabuyutanana. Malahan kamamanan teangan Aki Suta teh ku gerombolan. Dina hiji waktu Aki Suta ngakatayepan mapai-mapai pasisian jauh atuh ka hiji imah kadenge aya sarabudak leutik anu keur ceurik. Aki Suta asa kageuing hatena terus wae asup barang joa teh budak keur ngaguguk. Bari jeung mak-mak budak awewe kira-kira umur 3 tahun. Dilabuhan sila inungna eur jual wae. Nya ayeuna ku Aki Suta dibawa bari jeung diamanatkeun ka tatangga anu didinya bisi aya anu neangan ieu budak aya di kuring. Aki Suta bari ngaleos nuju ka lemurna. Nyati harita eta budak awet dikukut beuki gede. sing horeng Si mana horeng eta teh geuningan Nyi Romlah ayeuna geus gede. Ari inungna baheulana teh basa eueuh teh tetela keur dibabawa ku garong dipaksa supaya nyium. Atuh ngadenge lalakon Aki Suta. Oh Inam, oh Une, oh Romlah. Panonna carinakna geus teu kabayangkeun sedihna hate-hate maranehna. Komo Une mah geuning ngaguguk bari lungkupeun. nah gitu Romlah geura nyuuk ka irung kitu Cek Aki Suta. Romlah harita ngagabruk ka Une. mak kepunten abdi Cek Romlah. Panonna nyurucut, si panonna nyurucut teu katahan. malahan maseuhan Sampingna di Une. Une teu daek ngomong, malahan jadi asa pego. bari nangkep Romlah nu harita keur nyuung. Mainem ngagigik ceurik. Kitu deui Aki Suta. Carinakdak ras kula lampahan manehna baheula.